Oke guys, ketemu lagi bersama saya Agus RR. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial beatbox berbahasa Sunda. Nah, ada orang Sumedang, jadi bahasa Sunda wae. Mimiti nama orang teu kudu niat heula sing enya. Soalna tanpa niat mah moal sah sagala ge. Jadi orang mimiti niat sing bener, diajarna sing serius, tong putus asa, mun teu bisa terus latih. Mimiti B teh babari guys, tinggal kumanya nyebut B tapi eueuh konsonanan. Jadi B hungkul, ebna hungkul, diajarna nya kana buku heula kadieukeun tapelkeun. Ini dia. Tah, mun kawas orang gitu, yeuna tuh ngaclang. Berarti bena geus tereh bener. Terus we kekituan. Mun kieu tah. Eta mah teu ngaclang kah cicing di dieu. B geus jelas. Ayeuna teh nyebut teh cet nah. Letak teh di tukangan huntu nu luhur. Nah, teh mah babari. Ayeuna ka anu rada rada ayaan gitu, rada urang ge hese meunang-nangan. Anu serius mah baban kabeh. Ka dia latahna. Tah di sisi tah. Tah disedot gitu tah. Jadi aya gesekan di antara letah teh. Tuh. Nah, di tukangan huntu. Ka inward ka outward mah. Ka inward bener ka inward. Tah. Ayeuna patternna aya di handap ke kurang dituliskeun. Sakitu wae video Tisim Abdi, moga bermanfaat dan jangan lupa sukses selalu.